Assalamualaikum murid-murid sadayana. Wilujeng enjing. Kumaha kabarna? Mugia urang sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangatnya. Sok sanaos urang masih diajar di bumi. Urang ngadua mugia Allah Subhanahu wa taala ngangkat sadaya balai di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid sadayana, dinten ayeuna urang masih diajar dina pangajaran kalima ngeunaan kaulinan jeung olahraga supangajaran kecap rajekan duwi reka. Barudak hidup kantos nguping kecap luak liuk atanapi suraseri. Tah, kecap luak liuk sareng suraseri kalebet kana kecap rajekan duwi reka. Naonnya kecap rajekan duwi reka teh? Mangga dikupingkeun. Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebutkeun 2 kali. Boh engangna atawa wangun dasarna atawa bisa wae ditambahan ku rarangken boh rarangken hareup atawa rarangken tukang. Sedengkeun kecap rajekan duwi reka nyaeta kecap anu wangun dasarna disebutkeun 2 kali sarta robah sorana. Tina contoh kecap luak liuk ngandung wangun dasar tina kecap liuk dirubah jadi luak liuk sarta robah sorana atawa huruf vokalna. Kecap suraseri diwangun tina kecap dasar tina kecap seri dirobah jadi suraseri. Ayeuna ibu bade midangkeun sababaraha contoh kecap rajekan duwi reka. Aya kecap luak liuk, suraseri, tujang tajong, tumpa tempo, cuat ciwit, luas leos, pelang pelong, sareng sajabana. Prak ayeuna hidup buka buku paketna kaca 78. Didinya tos aya 5 contoh kecap wangun dasar anu ku hidup kedah dirobih kana kecap rajekan duwi reka. Aya kecap ucing, aya kecap gutak, aya kecap toel, aya kecap tulang, sareng kecap balik. Saatos dirobih kana kecap rajekan duwi reka, kecapna dilarapkeun kana kalimah nu aya di handapeunana. Alhamdulillah, mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku ibu, mugia hidup tiasa ngartos. Wilujeng enjing, wilujeng diajar, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.